tah de alki de paja tibalik kamera beda jeung si jin. Kapanan ari si jin mah buku catatan amal orang-orang kafir tah. Buku catatan orang-orang kafir mah amal-amalan catatan amal-amalan orang kafir mah ditunana teh dina si jin dihanapeun bumi anu lapisan anu katujuh na panghanapna. Lalawananana teh eta. Jadi penghinaan nya si nya atuh ari nu mulia mah moal dihanap ditunana ge pasti di mana? Di luhur. Gitu cenah ogenan. Bahkan eta iliyin teh aya anu nyebatkeun saur para ahli tafsir adalah kitabun jami'un li a'malil khairi minal malaikati wa mu'mini sakolain. Iliyin teh bukan hanya catatan amal nu iman ti golongan manusia hungkul jeung jin, bahkan iliyin teh adalah tempat ditunana catatan amal ti malaikat ongkoh. Jadi amal-amal malaikatnya sami dituna di iliyin cek sapalih. Orang jalmi nu iman, jin anu iman, catatan amalna dina iliyin sami seperti malaikat. Gitu cenah ogenan. Naon atuh ari iliyin teh cek sapalih deui mah aya deui anu nyebatkeun iliyin teh adalah nama suatu nama iliyin teh untuk pembukuan amal-amal hade. Baik itu amal hade anu dilakukeun ku jelema atawa ku jin. Aya anu nyebutkeun kitu. Sabab aya keterangan kieu cenah. Ketika malaikat membawa amal hade jalma mukmin, maka eta malaikat teh naek. Aya naek ka mana? Ka luhur. Tuluy eta malaikat teh tepi ka hiji tempat anu mana eta tempat teh dikersakakeun ku Allah. Kudu tepi ka dinya mawa amal mukminin, mawa amal hade mukminin teh malaikat teh. Terus dituna weh di eta tempat teh dina iliyin teh urangnya amal catatan amal nasaha teh catatan amal hadena mukminin teh. Kemudian Allah teh memberikan wahyu kepada malaikat yang artinya begini, hei malaikat nu mawa catatan amal hade mukminin, anjeun teh sudah menjaga hamba kami nu mukmin eta. Sedangkan ari kami teh eta anu mengawasi kana hatena jalma eta mukminin. Jeung deui cek Allah teh eta jalma mukminin teh bener-bener ngaikhlaskeun kana amalna eta mukminin. Maka sok tunda eta amal mukminin teh dina iliyin, dihormat, dimuliakeun, dinuluhur. Sabab kuring geus ngahampura kana dosana eta mukminin. Tah kitu. Tuluy aya deui di Alkitab aja. Mukminin anu gawe hade tapi teu ikhlas. Amal hade nama tapi naon? Teu ikhlas. Rajin salat, amal hade salat tapi salatna lain karena Allah. Teu ikhlas eta teh. Salatna karena naon? Karena hayang beunghar, teu ikhlas eta teh. Salatna karena naon? Karena hayang kapuji ku jelema, teu ikhlas eta teh. Eta teh sami amal hade mukminin anu teu ikhlas ge di bawah heula ka luhur ku malaikat teh. Tah geus kitu cenah. Cek Allah teh, da kuring mah cenah mengawasi kana hatena eta jalma mukminin nu beramal eta. Ngeun eta mukminin teh teu ikhlas beramalna. Lah bawa deui ka handap tuna kana si jin cenah teu ikhlas eta mah beramalna mukminin teh. Aya cenah nu kitu. Da teu ikhlas teh ya. Kitu tadi Alki. Depaja paham? Aya nu nyebatkeun kitu deui. Janten seueur pendapatnya.